Itu keturunan balikeun deui sia. Ieu mah kieu urang tepangkeun heula we sareng tuang putra montong. Sanes bilih kumaha bilih laras ieu. Teu mungkin. Teu mungkin meureun teu luncat bagere sok. Luncat pasti tuang putri ningali nu kitu mah. Gara. Sada sonten Nyai. Ieu Nyai. Anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan Nyai. Aya uka-uka. Aya gentayangan. Nyai dek dikawinkeun ka uka. aya penampakan Nyai. Aya penampakan Nyai. Wah, hoyong gara terang laras kisalaki Nyai parantos sumpi. Ieu ka dieu gara tingali Nyai ka dieu. Mun umat Nyai ulah soak. Datan nirata ngademel. Datan nira eta pisan beres ieu. Oh cicing. Ya. Nama kaulan nama tua ya. Wa maneh nyilakakeun Nyai mawa jurig ka dieu. Mawa orang Jurig naon nama. Ha, cenah ngaku nama Astajinga. Anu mana? Taglis. Wah, ta ieu lain. Tobat. Isin. Engkang emut keneh dina impenan. Ieu pisan. Tobat deui. Bulu Dulu itu nuhun pisan laras pisan ya pisan lakinya ya pisan tobat dulu bulu dulu itu nuhun pisan laras pisan ya pisan lakinya teh budak diheureuy dia aduh ising gelis ising aduh tobat teuing Gusti nuhun ama Nyai engat tikahkeun ieu pisan laki Nyai teh amat bener-bener anak aing kaporong Gusti sendiri bagian awak aing tepi kaki anak aing kaporong anak aing kausap setan gara-gara setan aya kadua ka anak aing teh ngarojong ampun teuing aing bakal wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang aing anak aing ulah kaporong eta teh jurig lain bisa lakinya jurig teh Nyai naon ari mama kejeun jurig sagala hudang-hudang ngaras pisan ieu kan bae tong ditikahkeun di masa tepung oge punah pada wangsul isin cicing moncong mah kejeung hayang dianjeurkeun da geus kolot bari teh ka itu kabur ini teh cuh geus tabiling bae kejeung aing nu ngaturkeun lagi eta ku gede hulu mah kejeung hayang dianjeurkeun jeung
enggak lama ulah gelis Nyai sarua jeung maehan ama bakal wiwirang ku tatangga-tatangga negara sobat-sobat ama cenah meureun ama boga binantu kana goreng patut ngasaur saha goreng patut kasep teh ama kasep ceuk Nyai mah sakieu main serangna di mana dukuna teh si goblok nepi kana apa kitu pajarkeun teh kasep sakitu jeung pegek jeung model bojo ka abdi nyebatna teh si manis padahal anak aing kasep tenang coba waktu di dukun ayo enggak tikahkeun ulah Nyai ulah hai sebot hayang sabaraha juta saya diberi duit ku aing asa balik nya cek dah masih ana artos bade wangsul lain ge kulan kasadayana itu sawieu cek dah jajapkeun isi abdi isi abdi ge ku harga diri atuh bade ngojay we di nya bade permios kasadayana kaula nuhun paehan paehan Kang anak aing ngagabrug nu gelo hai Nyai kamerang kesya tobat bau kelek aduh nu dua ati kemang soca mustika akang di pawenangan ngarayu juring mustika akang di pangalengan mulai dari pawenangan Mapai jalan satapak jog anyog ke hiji lemur teu rasa capena da akang puguh numpak ojek coba mundur cilema bener ge maki kituan anya nu gelo meureun ampun Kang tong muli ulah cerit tong dicencurikan aduh diraoseun Kang coba bakat tingku bogo eta sorak itu ge pajalkeun teh raoseun nya katif pakai mahudi ulah Kang enggak amati kahkeun enggak upami Kang jeung namanya Kaputra sawios atuh Nyai dina waktu sayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir Nyai wantun maehanana ka ieu mangkeluk bener malah sok moal jadi dosa namut Krisna ya paehan hareupeun ama tuman lain jelema pileuyan ama neng nanaon teh neng Nyai nanaon Nyai pileuyan tegang patilan punya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya saang bulan 14 tegenek sareng temalik mek balumbang timur jalan ke desa Sapuan pileuyan dunya Kang sanaos dasan ngaliwatan tikah dasarna teh hiji panutan kalbu bebene pamepes hate bebeureuh anu geus manuk pileuyan tibatan kaula teh kauntun tipung katamang beas laksana kapinuriat leuwih hade pae gabale anak amal gelis kelanan Nyai kadeukeun heug atuh ku amah deuk kadeukeun heula Krisna no kadeukeun bagur atuh naha
tik di ais-ais minum maneh geus teu aya teh teuing lama dikawinkeun ngan omat ka para wartawan ulah diasukeun kana surat kabar nyai kawin ampun. Tapi asta jingga dikawinkeun ku aing. Alhamdulillah. Goblok. Nuhun ayah gitu. Nuhun atuh ayah. Palai sabari hiji kawan putu ti abdi teh sudi. Biji anak ti sia ku aing dijejek. Pencet. Nya eta we pemain aku. Aku akina. Wah, cilaka raja tenang, tenang. Hek, ku kaulah dikawinkeun, tapi ingat, hayang duit sabara juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui. Ya, mengkewe atulan. Ya, sok yai. Fadil. Lembe mana be? Aing wakilan kitu rek kawinkeun ka Bapak Lembe. Anu geus dikontrak Bapak Lembe ka dieu. Dugas di Panjer mana? Jadi sepedeung heuh Bapak Lembe. Datos di kamari di dieu nanti da tebih teh Lembe na teh. Urang mana atuh? Nya. Lembe na teh jauh pisan mentas laut itu sakambangan. Denggelet teng toni lareng itu mah. Nah, cilik ini semua bakso bulan Gusti. Ya Bapak Lembe, yo mohon. Artis aja nama teh. Aduh. Cerita hatam ya. Iya. Cilik ini semua bakso bulan Gusti. Ya Bapak Lembe, yo mohon. Artis aja nama teh. Aduh. Cerita hatam ya. Iya. Wayana anak kaula kawinkeun ku si bapa. Ngawakilan ida anu hak nikahkeun mah salira. Wah ini umur mah ngapa? Hah? Saya. Unjene Gusti, palawinkeun anak kaula cing teu kaberes. Sok kayaknya Bidin. Hah? Ngawinkeun Bidin. Anu Neng Dupi anu bade ditikahkeun teh kaula Bapak ulu si Neng ieu anu gelis ka wanti-wanti mana atuh calon panganten pamegetna karep karep sini alhamdulillah ayo kapayun empah Walter Ustad Ayub lebena. Anu mana? Iya, misalnya kieu kaula teh gigireun kaula. Anu eta. Hei. Kawin geus ya. Kawin. Hayang sabaraha juta be? Aya kitu sih. Ayeuna kawinkeun, ayeuna cenah diserahkeun deui. Ya, jamu kumaha cara oge we.